Salajengna pa'akzabu mangka ngabohongkeun sa Allahu Allah ta'ala anu mahalur Allah. Al Yahuda ka Yahudi. Papi hadhil ayati mangka eta tetep dina ieu ayat dilalatu ala jawazi ityani rajuli ari nuduhkeunana kana meunang ngalekuyna hiji lalaki zaujatahu ka pamajikanna itu rajul ala ayyi kaifiatin netepan kumaha bae cara wahalin jeung tingkah syaa anu karep itu rajul min qiyamin halna bari nangtung wa qu'udin jeung bari diuk wastil qoin jeung bari nangkarak wa min ayyi jihatin jeung ti mana bae arahna syaa anu karep itu si rajul min paukin ti arah luhur wa min tahtin ti arah handap wa min waroin jeung ti gigir wa min kudamin jeung ti hareup wa fi ayyi waqtin jeung dina kumaha bae waktu syaa anu karep itu rajul pilaili nah di peuting awi nahari atawa ti beurang badaan kana sabada yen bukti itu ngalekuy eta pisimamin dina kumpulan wahidin anu sahiji. Salajengna tah di dieu neraskeun tina caritaan si kunyuk Yahudi nya. Tah kamari nyarita si Yahudi teh yen manggih manehna dina kitab Taurat kana ngalekuy teh kudu bari nangkarak tegasna mah ngalekuy gayana ngalekuy manehna teh ngan hiji tingkah satingkah itu lamun ti salian ti nangkarak eta teh kokotor cenah kitu. Tah ayeuna dijawab ku Allah taala pa'akzabu gedebul cenah si kunyuk Yahudi mah bohong. Tadi ku Allah taala dijawabnya ka itu Yahudi dina Al-Qur'an teu disebatkeun nya pa'akzabu ngan aya pa'akzabu tah. Tah ieu ayat teh nuduhkeun kana meunangna ngalekuy si lalaki teh ka pamajikanana nya itu ayat nama tah ieu teh ayat nama nisaukum harsulakum fa'tu harsakum. Tah kumaha meunang ngalekuy na hiji lalaki ka pamajikan teh kumaha wae cenah alah ayyi kaifiatin wahalin nya berbagai cara jeung tingkah gitu kumaha karep lalakina kumaha karep maraneh gitu min qiyamin halna bari nangtung gaya nangtung gitu nya bari narangtung kuk wa qu'udin bari diuk wastil qoin jeung bari nangkarak nya loba lah gaya mah gitu bebas kumaha karep kan diantarana nya aya gaya helikopter geuning apal teh helikopter gaya helikopter cobaan nya gaya sandok bogo tuluy aya gaya entep sendok aya nu anyar gaya syududu ceuk Mama Gupron itu mah gaya syududu sorodot gaplok eta mah. Tah kitu wa min ayyi jihatin ti manda bae arahna nya lamun bari nangtung pahareup-hareup oke atawa rek bari patukang-tukang kumaha patukang-tukang moal asup atuh meureunna awena nukang lalakina gitu nukanganna lalakina ti arah luhur nu di luhurna mah rek lalakina atawa pamajikanana gitu.
min tahtin jeung ti handap. Tina ti gigir tuluy ti gigir nya bebas meunang kitu. Tuluy ti hareup. Tuluy waktuna wa fi ayyi waqtin tina kumaha bae waktuna. Sakarepna itu nah rek ti beurang, rek isuk-isuk, rek subuh gitu bebas, rek peuting, rek tengah peuting janari gitu. Nya lamun keur hayang cos gitu prosot cos bebas lah. Bada angkana fi simamin wahidin sabada yan bukti dina kumpulan sahiji nyangke dina waktu dina tempat engke aya dijelaskeun di hareup kumaha alusna madarat jeung manfaatna gitu dina waktu dina gaya gitu. Tah sakitulah kantun lakin qala ahlul ilmi wallahu alam bisawab. Alhamdulillah.